jadi tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Ya, Kang, kumaha urang teh nya tuh aya teh baheula mah urang erek munggahan geuning Kang urang teh sok dipapai nya urang teh geuning ka dulur-dulur geus aya nu teu ngejo. Heeh nu teu boga najang balanja. Ari na urang lagu butuh mah meuni eueuh mangka sabaraha poe teh urang puasa teu ngajang munggahan teh kumaha urang lalampahan di pikiran keur barudak pan kudu aya we deungeun sangu. Mangka dua urang teh puasa 2 poe deui sabaraha poe deui urang teh. Tong sok ngarasula atuh rek puasa mah nya saaya-aya we bisa riweuh-riweuh teuing. Ih, ari si Akang saaya ya teh urang keur urang. Ari budak mah pan geuningan kudu aya deungeunna. Subuh mah geuningan urang teh udah karunya tuh naon pisan. Ya bakang mah itu usaha pisan udah tuh si Akang batur mah geuning mah. Nih, boga naon ieu mah ampun aing masalah kita yang kieu kieu teh. Sing sabar atuh pan kaayana urang teh keur kieu tong sok ngarasula teuing jeung sagadijeun-jeun teuing ieu puasa teh tempatna ieu bulanna dengan barokah ti pangeran, tempatna ibadah, lain tempatna culak-culak kudu sagadi aya-aya. Nya saayana we atuh. Ih, heueuh lain ku kituna Kang. Karunya abdi karunya ka budak, ai urang mah keun bae kitu tahu naon teh. Ngan karunya ka budak, urang teh geura lamun meureunana eta puasa kudu aya deungeun sangu teh. Lamun buka kudu meureunna teh kudu aya kolek, pan teh kudu dibeli teh kudu ku duit. Ari mpilaran ku daun meulina. Kan bae atuh lagi gimana aya milikna, puasa lagi acan geus asariweuh pisan. Sok itu teh sok ka mana wae. Sing sabar ieu, hirup teh. Muni sagala teuing disebutan rek puasa rek itu ieu, puasa jauh kali supaya teh siapkeun mah ya iman sing kandel rek puasa mah. Awak bersihan, hate bersihan supaya suci dijak dina bulan puasa teh urang puasa geus eueuh 5 mala. Lain matakeun wae. Kang, matak teh ai abi mah sok aneh. Maka urang mene wono ngirim ai Akang baheul mah duh mene Akang teh kasukan ku kumaha teh urang mene wono ngirim ampun. Ya kan bae urang teh sing bener. Urang keur aya buating eta teh pan rezeki batur dipikeun. Ayeuna urang ayeuna keur eueuh batur teh mere, hamun eueuh rezeki keur urang, nu sok ngarasula teuing. Jeung ai kahadean tong sok diomong-omong ya. Ria disebutna ge. Da Akang mah kitu wae paribasa. Anger we aya eueuh ieu mah eueuh kejoon mah. Lieur abdi tanu lieur mah abi. Ah, tong sok dijieun lieur atuh. Geus enak mah eta. Naon picik minta cinta aya di dieu tuh. Acan canahor cenah ge. Ah, ieu lah tuh cinta ah. Urang mah eta bentehan bae. Urang neangan heula kan bae tuh. Heeh. Urang nganyuk heula teh na. Heeh, kumaha lain we. Sapa kapeung dipikir-pikir sok karunya kalau jadi pamajikan teh. Mang bulan-bulan diukur disiksa, teu dipangusahakeun ke saya aya. Palang siang jadi dosa ka kami euy. Kalau kumaha geuningan keayaan kieu lain teu hayang nyenangkeun. Aduh, astagfirullahaladzim, kumaha ieu teh. Cek. Ai ke. Hari ujang didadangkeun teh ku ece di tengah kumaneur we kunaon. Heeh, eta beda si Nyai pan atuh supaya tuh puasa geus hariwang teu boga itu teu boga ieu keun ai keur kieu mah berenang urang teh boro-boro bisa metakeun apa abdina ge kanyawan ku ece usaha keur suwung keur naon heula kumaha atuh da urang petakeunana ai adatna kitu sok cerewet jeung segala disebutan teuing bari lagi asal lieur. Ujang ieu ampuraheun da pamajikan mah cepet sarere ge sok loba biwirna awewe mah. Ece masuk era sorangan tuh. Ai masalah hampura mah teh kudu dipenta ceuk teh kewajiban cili hampura mah komo ieu kalau jadi pamajikan. Ece we hampura deui salila ieu teh ngahisekeun ngarusiahkeun ka Ujang. Ece mah menimang paningan sabeula sasemprek teu boga tuturkeun ieu waktu Ujang jeung si Nyai. Tapi lamun nempo Ujang si Nyai parase mah ece teh era kumaha ka mana ece nya ini tuh Ujang. Tuh ece minta sukaridona Ujang ulah parase. Geus ece tong sok jarieun Bang Balu sok jadi pikiran. Mataku abi disamat ece di dieu ge ridho lillahi taala. Ai geus kusaha deui ai pakumaha lain yang dulur mah tuh ridho. Syukur atuh ai kitu mah Ujang dipentas syukur. Si ece teh jalan mana geus aja ti dia? Nyai ya geulis
ulah loba teuing pamenta ka salaki teh geuningan eta manihanan kawas kitu eceuna teh era bageut. Naon aya cenah ceurik kunaon? Kali kumaha sih aja? Ece teh era kabina-bina ece teh makasih ngadon barang dahar wae di dieu. Nyai teh urang loba teuing kahayang singa bubu ka salaki. Henteu kitu ece abi teh tadi teh kieu apa urang teh sabaraha poe direk puasa cek abi teh akang ari urang kumaha cing teh geus sabaraha poe direk puasa pan budak mah kudu aya. Ayeuna mah ieu dariuk geura ayeuna mah tong loba pikiran teuing ayeuna mah urang ieu salaku umat pangeran urang teh kudu bunga rek jang hareupan puasa teh apan cek Rasul oge urang teh kudu bunga malahan mah dianjurkeun puasa teh lain isuk page teh rek puasa pan urang teh kudu loba mun boga mah kudu loba sedekah nya rek bulan rek hareupan puasa teh di bulan Saban atau rawah teh ya mah urang teh kudu loba puasa teh ti awal kudu mah ti kamari geus puasa urang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu sih. Wajib. Allah Gusti. Aduh, sama ibu. Mak, damang. Aduh. Gusti Aduh, geuning alhamdulillah. Damang mah. Alhamdulillah. Aduh, naon ieu mah? Oh, apaan abi jangan narek mungah ulah perkara ributan tapi nya aya milik Tah. Sia kuring oge tong sok loba ngarasula. Rezeki mah diatur ku pangeran. Da geuning buktina si emak barang bawa. Oh, akang abi mah era aku si mah teh habeun we teh palpasa ieu teh tenan teh dikirim si mah deui. Hanya kan bae da ti Tong era da geus wajar. kewajiban inung merenya peujeuh anak emakna teu bener teu usaha nya dikumahakeun dah hade goreng balung ge anak emak eta teh. Oh, Mak. Hampura we geulisnya. Yo, mak, jong tara usaha teh gede amok wae teh. Gak salah kita ngangka abi teh ngancarekan jeung nyarekan we tah. Gede amok. Goreng adat. Adatna ti leuletik ge eta mah geus goreng adat, gede amok bedegong mung eleh. Geus mama apal. Hampura geulisnya. Ngawiat we. Aduh. Nyai geulisnya ieu teu-teu genere ngawulaan minantu emak, anak emak hampura nya. Abi nu hapunten. Eta masih cari mama di Abi menihanan sok loba omong, kasalakina teh loba omong. Mak jeung disagar di sana kan Lumayan Kang ngomong mah, lumayan. Naon, Ulah detik kalenya si salabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya neng tiene ganingan. Nah, atuh masih kene di dieu keneh ieu teh. Udah apaan ojo? Naon geus kudu ka mana Aduh tuh ka kitu? mana aya? Itu apaan itu? Mitohana encus. Naon teh? Bade acara botrang. Ya astagfirullahaladzim. Apaan Aku nyanyikan. di dieu atuh. Aduh, poho abi teh. Apa geus diulam geuningan ku ieu. Kan ujang apa urang teh kudu makan bersama di ditu. Rek mungahan di tersaha. Di ditu sok lain di tensiari di Encus. sahabat encus. Apaan si encus lagi jeung pamajikanna keur eueuh keur nyaba. Ayeuna aya mitoha Aya di ditu mitoha aya encus. mitoha encus. Ayo mah urang. Lagi eta we sekalian. Ayo, ayo, Bawa si mama si mas ayo, bawa ayo, itu. Sekalian pola di situ. Yang bawanya ingon. Ke nyusul ka itu. Akang ari aku Ayo kumaha? Beberes lah ayo. eta masih Baik atuh urang beberesan. Yuk Buka bae beberesan cici ka itu. Urang masak. Kayak nyusul. Yuk. kada urang pohanya. Urang dahar banget. Ada beresan ieu nya. Heeh, ke kami. Taya keresekna yo. Abi teh heula nya. Heeh. Ka nyusul kakak itu Heeh. Alhamdulillah. Heeh, geuning abong geus kebiasaan. Tahun ka tahun ungarek puasa munggahan ruang diung tapi alhamdulillah ngadeukeutkeun babarayaan jeung tata jeung dulur balake cerakan beunang penarek puasa kan geus kebiasaan beunang rek nyusul ka ditu ikut beberes heula deui teuing alhamdulillah pan rezeki mah ti mana we jo kolot Waalaikumsalam dan alhamdulillah ti warana ieu teh pek bisa kopi bae rek beberes heula Nah, datang kuring ka dieu beresan. lain rek diberesan apaan isuk pake itu puasa Nah, ini puasa jangan pakai puasa mah puasa. si encus pan keur nyaba heeh tak aya mitohanna di dieu teh geus ngonang cenah ka eta si encus kabeh ibu-ibu maka dari itu banyak rek buat munggahan urang balake cerakan urang ka ditu we Insyaallah ini gitu mah. Kebeneran. Lain eta. Ngomong-ngomong. kayak barang kayak Heeh, siap lah. ieu beberesannya Oh siap. Tapi sakit itu mah wani. Tayang gitu mah. Eta teh tanukna malincang. Hah? Malincang saeutik. Malincang saeutik. Heeh, jadi kudu dibeberes heula. Ai wani mah wani da ai awakna mah wobok. Woi, pelena HD eta mah keren pisan Lumayan lah. Jadi maksudnya kieu. Hayang berdayakeun barudak nya. ya kopi Oke, kan itu sekalian atuh.
meninggal kere sore bisa kan deui nya. Tah, gitu. Hah? Jadi ngabedayakeun barudak, barudak Karang Taruna di lembur. Ada gawe ari kitu mah cenah ngarit, keur mungah apa keur ieu keur naon eta Rayagung. Rayagung. Keur Rayagung geus rada lintuh Nah, dijual. itu dipencit. Ya dijual ya muncit mah urang mah henteu yang kena urusan nyawa kurban mah kurban salong ke. Nah, Ayo mulian domba. Oh, si main apa pawan? Lomba, Lain. lomba. Abang ti keluarga saturunan. Hah? Baheula si Mas Darma meulian hasil tani. Ah, Iya mah meulian sasatuan ingon-ingon. Eta barudak geus gawe Dari Oh. Uyah mah tuh tara TSK Jepang atuh. Masuk meulian domba. Heeh, maksudnya makin ngagedekeun ngalitukeun. Domba biasa eta kata domba Garut. Ya naon we nu penting bisa dipake kurban, kur engke. Oh, Rayagung. Oh nyalus atuh dengan leuwih da pasti yang Nah, rayakeun mah. meuli teh nu rada leutik. Heeh. Di parab sih rada gede. Meuli teh anu tadi mah 1,5 juta hiji. Bini. 8 bulan. Bibit. Terus meuli teh 3. Heeh. 1,4 juta. Tadi gedekeun saya tiket teh. Rayagung kan kaala. Oh, 8 bulan kan bener. bener kudu kurup kana umurnya. bener. Kudu kana umur, matak meuli teh di atas 10 bulan atau 8 bulan kan Ya, itu. Ngagedekeun. Nyalus pisan atuh ke Rayagung gak gede bati atuh. Ya mudah-mudahan we kan barudak itu gawe kan lumayan daripada ngalalanggur mending nganari. Tah. Itu maksudnya. Tak iya pola pemberdayaan halus pisan Mas eta. Mas rasaan ke Mas Darmo nya. Kawan. Halus pawan. Nya. Tak eta teh kan barudak di tengah-tengahkeun komun dijieun kelompok mah hebat pisan. Nya maksudnya kitu sugan we kita meureun aya jatah ti pamarentah geus boga kelompok mah nya. Kagede ya. Udah bisa meureun nyeun proposal menta. Nah bener, kumaha nya harapan puasa barudak. Heeh. Daripada ulin kitu ka dieu. Pan paling ngabuburit teh bari garit. Jadi aya hasilna. Tah, eta maksudnya. Bener. Lain bawan pinter. Lain masalah aku pinter-pinter aku butuh urang mah. Oh, kun main. Beda usahana geus pangsiun kieu mah tuh. Nya bener. Geus pangsiun ieu kudu daek gerak. Nya kudu apan cekrot oge aya jelema mah usah mau aya susah. Lu penting mah asal daek usik. Daek usik Nah, daek usaha. Usik daek usaha. Sabab naon? Jadi sok sindrom. Apa sindrom? Power sindrom. Sindrom Sindrom. penyakit teh. Ah nya mau sama dia penyakit sih sebenarnya. Bener. Jadi kieu nu biasana urang marentah gawe di kantor datang ka imah riweuh. Heeh. Jadi karena liur Oh, biasa. hari kita mah aya kegiatan gitu kan. Jeung para pemuda na kumaha jeung para tokoh masyarakat urang kumaha. Bener. Jadi pagawean teh tetap aya sehat teh terus. Awak Kaurus, usikeun. Terus beda. otak oke Kak jalan. Lancar. Gitu. Beda jeung urang mah hulang-hulang wae mata kana awak teh loba nu karasa da berantara gerak. Nah, mau kita gerak kumaha apa itu? Ada, Dagang teh gerak atuh Den. Pan gerak teu beraturan lamun cek olahraga teh mah. Jadi meureunnan awak teh loba teuing cicingna. Jadi loba larikeun penyakit penjol-jol ieu teh. Nya makanan. Iya. Heeh. Jadi wayahna diusahakeun lah hari 10 menit, mungkin ke 15 menit malah usik lah awak teh Den. Lamun urang teh boga kegiatan nya atuh leumpang ya bari gerak-gerak ieu da geus. Nya kun urang mah kitu tapi da kumaha atuh gini keur kieu mah. Alus ulang-ulang. Heeh. Kudu bari serian. Apa juga nu gelo. Lainana na seri teh da atuh teh. Olahraga Ieu teh olahraga. Olahraga oge sih. Olahraga seserian teh. Di India mah seri teh dikulukeun di serian teh. Nya bener. Ngan pedah-pedah di ieu mah ulah aya seueur dibikeun ka kakak berjung ciramai calawak gitu nya. Seri teh puguh. Seri teh puguh. Dan kieu ya. Itu naon sih? Kira-kira kita ngerti bete botram naon itu. Lain kieu bieu teh sabarna mah urang teh ayeuna mah keur jadi lumasa euy pawan ieu. Pan urang teh aya baheula kur aya pan aya jelema mendingan teh cicing di nu hiji martabat nya. Kenapa wah gingsir? Kenapa wah gingsir? Baheula di rujak gigi pan aya keur aya jeung kena baheula keur segala aya urang teh pan nya harapan puasa teh sok rajeun ngalongok ka dapur-dapur tetangga, ka dapur-dapur di situ eta anu eueuh song dibere. Ayeuna pamajikan teh ngarasula. Aduh. Ayeuna ketika urang anak keripuh kieu di rukayat ekonomi keur kieu keur pada bos umum mun kusum Covid mah ieu bakal loba nu katarajang kieu. Pamajikan teh ngarasula bieu teh keur digeleneng nu akhirna kudu sadar. Dipikir-pikir bener itu selaku pamimpinnya kolimah ieu di keluarga mah urang teh beli usik pisan karunya sakapeung ka pamajikan dan untungnya pamajikan teh ridoeun kana dihukum teh syukur sebenarnya kieu Den ya ieu mah keterangan nya da
sabenerna sagala rupa ge kewajiban menjadi salaki Den. Nya. Cing tina bikin ka kukumah wadah nyamu ngepel. Segala rupa teh ngurus budak eta teh jawaban lalaki sebenarnya mah. Sabenerna gitu. Sekarang mau kurang ngadangkak sebenarnya. Bener, ya tahu kan. Bener, wing pernah. Nah, Cuk Ustad. Jadi nu ngaranna nafkah teh mere dahar ka pawajikan teh lain mere biaya. Tuh. Tapi mere keur kahuapna. Malah cek keterangan Imam Ghazali mah nu disebut nafkah teh nepikeun ka ngahuapkeunana. Tuh. Kewajiban salaki. berarti awewe kudu disenangkeun. Nya Oh, ini disenangkeun. Ngan hiji awewe mah Naon sebenarnya. Taat ka salaki. tah gitu. Taat ka Matak, salaki. matak kieu we mah. Bisa ya, enak kieu ka pamajikan teh ya. Nyai, lamun nyai ngalulaan kuring, nya eta mah hak nyai jadi ibadah. Tapi lamun nyai ku kuring dititah, hukumna wajib. Gitu. Malahan mah cok aya nu kutangan nu sejen berat euy. Lamun pamajikan dititah contoh ieu di warung nya tapi ieu mah kan usaha dititah ku nu meuli wajar lamun di imah ya nya kuring lanceuk pajikan kuring teh dititah ku salaki kunaon Ku lanceukna. ku lanceuk urang eta teh pajikan teh teu beunang nurut ulah ngagugu lamun salaki teh di mah Oh. Ngan pada urang kudu boga pikiran. pikiran pajik we nyai ridho akal ku dititah tah ke jeung dulur ti awal geus maksa kuring mah tah lamun nepi ka pelebah dinya meunang lahir batin dunya akhirat akhirat berarti pan pamajikan teh matak aya nu sok disebutkeun teh nya engke mah jaga anak jeung pamajikan teh kulawarga jadi fitnah ke urang Nuntut malah. nuntut malahan mah matak anu berat geuning jadi lalaki gitu, dan kabeh matak teh oge tah. Tadi teh nya yen urang kudu ridho. Ngan ridho teh ulah ditungtu. Kumaha? Maksud urang itu teh bisi suatu saat dia nya hiji bangsa. Si pamajikan urang teh dititah kula ceketan tanpa aya urang, mah ngagugu. Ai kitu mah ti awalnya Geus bisi diridokeun. aya diridokeun. Urang teh sing bamblas, ulah ngaker ka pamajikan. soalnya dosana teh akan balik di ka urang Balik deui, da bohongan teh diiklarkeun nya. nya Nah, itu mata ieu urang mah janji ka pamajikan. Can pae mah waka dikubur kurang. Nyaho atuh rek kumaha rek di urang karepes juga zaman mana nih harita Cek bari bahasana ada memang bener. Kabeh teh Urang kitu mah gumantung ka pamajikan teh terus terang we. gumantung kumaha Heuh da urang mah terus terang nya. Loba nitah. Pamajikan teh pangnyiapkeun kaos kaki, pangnyiapkeun baju, pangnyistrikakeun. Ridho we pamajikan teh urang teh seueur we kadang-kadang. eta mah sarua Mudah-mudahan we eta heuh pamajikan. Eta mah Urang doakeun sarua. ku urang masing sing sarehat. sing sarehat Sing sing sehat. kumaha atunya sing naon kan teh sing sarehat sing narut sing jadi saroleh Soleh, da pamajikan urang insyaallah soleh. Kan urang nu salah. Alhamdulillah. Sarimah. Sarua lamun dipikir-pikir kadinya mudah-mudahan pamajikan ge kumaha nu ngadidikna kumaha urang nu jadi salaki bos Coba lamun katanya ku adi-adina Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun gambaran kehidupan urang, blek we. Difilmkeun ka keluarga urang. wah Tuh, wirangna urang eta. Wirang. Da pamajikan mah perlu kumaha meureunna. bener Tah di dieu urang kudu tapak gini Allah teh nyaah ka nah urangnya. daokeun ayeuna maman daek gaul jeguing saha pawan daek gaul jeguing naon sababna sabab teu nyahoan aib urang teh Dah. da lamun wawan di atawa jenderal di dinya nyaho kanu aib juga gorengan urang mah geus moal daek deui gaul jeung urang teh Tah. nah apa teh apa ya aib-aib jelema kabeh ku Allah ditutup Eta. da lamun papada nyaho mah wah aib urang ieu geus moal daek tah gaul jeung urang Anak oge. itu tinggal kumaha kanya jadi bapak era Oh, era. Tapi pada alhamdulillah ku Allah ditutup ya aib-aib urang teh sehingga urang bisa berkomunikasi, bisa bersosial. Lamun teu mah wah dosa ge pancen salaput hulu. Ngalungan jelema atuh. Karena jelema jual-jual teh sabak merjual ti beuteung emak. Nya. Tina beuteung me mah tuh. Kahayang rupa-rupa, kadaekna rupa-rupa nya. Depan wayah kieu teh gede yang harapan lebaran aya anu klik bari jabutan bulu kelek jedul gurubung. Ah pikiran ka susah. Lain dan neuneun domba di hari mana naon teh? Moal kun we antepkeun. Aman. Lanjutkeun mereka paraban eta jongos. Tidak naon? Moal da barudak pun ka dinya. Suka atuh. Nah, ini mah kieu bener mah pokoknya urang teh anu pentingna mah ieu ge pan urang teh isukan teh hareupan puasa ieu. Omat pan eta urang puasa teh. Gua poe deui nya urang teh. Bener. Gua poe deui. Bulan pinuh barokah cek kolot mah. Sebab naon hari berbarokah teh apan di dinya aya Lailatul Qadar. Di dina ya bulan pengampunan. Bulan pengampunan urang teh nyiapkeun
dara rigi rigi jeung naon teh keur hayang mah sing bisa ibadah. Tapi Den ya, Intina kitu nya. kadang kalanya sok salah kaprah Den ya. Hampuranya ya lain sih Iya. ya. Kan kadang kala geuningan rek, cenah rek puasa ya, urang bebersih. Sirah cai gitu kan. Nya. Dar teh awewe lalaki jeung geuring kadinya. Bari orang Umar Den. Budaya teh mah. Budaya, tapi kan Dan budaya teh pernah teu nanya kudu saeutikna. Yang harapan kita mah. Tah eta teh geus jadi kebiasaan budaya, kebiasaan. Tapi urang mah yeuna mah sabenerna mah positif lagi aya, tapi urang kudu eta bener eta kebiasaan. Cik atuh aya mah karep urang kudu ngabiasakeun nu bener. Oh, jadi ulah naon kitu ngabenerkeun kebiasaan. Tapi kudu ngabiasakeun bebeneran. beneran. Nah, Dan tapi kade eta oge teh sagawaya baheula teh kolot-kolot lagi gituan teh. Tapi pan ai kolot baheula mah lamun ngomong teh pinuh ku siloka. Silip sinir siloka. Nah, baheula mah ngomong teh kudu bebersih di sirah cai. aya artina urangnya Kudu, sabab naon rek yang harapan puasa mah kudu suci. Sirah cai teh naon? Tah, sirah pikiran pikiran nu kotor-kotor Nu kotor. kudu dibersihan kudu dibersihan. suudonitas kabaturan eueuh Tah, suudonan sabab naon? Rek yang harapan bulan puasa ameh rina ibadahna sagala bersih. nah bener deh Kudu bebersih gitu bener eta teh. malah mah kuduna teh ayeuna datang ka kolot teh mah teh dihampura teh nya Den Nah, ayeuna eta kuduna mah Pas nama ayeuna kudu namanya Ayeuna. saacan puasa. saacan puasa urang teh kudu bener. kabaturan ka kolot Tah, ka ieu kolot ngarti. utamana Tapi euing mah sok dina lebaranana wungkul. ngantepkeun Oh, eta mah ngantepkeun. ngantepkeun sageusna urang puasa jeung sajabana ngantepkeun minta dihampura. Sabenerna mah ayeuna urang rek asup ka bulan puasa minta Tah, dihampura. iya bener. Maksudna teh kieu eta teh. Ya ieu. Pan bulan puasa teh bulan penuh pengampunan. Sedengkeun Allah moal ngahampura ka hiji jelema lamun jelema can dihampura dosana Papada jelema. ku papada jelema. Salah sahijina? Anu disebut dosa adami teh. Dosa ti pada jelema. Dosa ti papada jelema. Allah mah ya moal ngahampura ka jelema lamun durhaka ilung bapa mah semua. Waduh. Eta euy urang manusia teh euy. Disebut lagi naon cina Quran dia aku nuli walidaika. Jadi dola ka indung bapa teh aduh teu meunang durhaka teh. Jadi urang kudu silih hampura teh nu penting jeung indung jeung bapa. Kade ye nu disebut walidaika teh indung nu ngandung, indung nu teu ngandung, bapa nu juga, bapa nu juga. Mitoha, nini, aki, jeung guru di bidang agama. Eta teh walidaika eta teh. Nah, jeung papada urang jeung tatangga. Nah, ku kolot baheula mah disilokakeun. Bener. Yuk urang bebersih, marane di wahangan. Tapi prak-prakan ku ayeuna mah naon? Pan ayeuna geus beda alam, Bos. Kekinian. Waduh. Lamun mandi babarengan bubulucun, ora. Kuduna orang teh nyengker. Nyengker apan anger, pan beda nafsu baheula jeung nafsu ayeuna mah. Di nu seni baheula. Sare sagebluk itu ieu di nu seni rek panggung. Ayo hate goreng. Ayeuna balik ti panggung lalu ngitar. Tapi kudu aya nu bisanya Den nya. Intina kieu kudu silih geuing lah nya. Pas tabikul khairat. Nya bener. Pas Berlomba-lomba dina bener kebaikan. Bejaan mah bejaan ka kudu rek hanteu. Bener. Kudu dibejaan. Kan kade Bos, urang kudu leuwih ngaheulakeun nyingkahan madorot tibatan budak maslahat. Oh, bener. Model kieu ieu urang bulan puasa ieu aya jelema nu ngalakukeun dosa misalnya ieu. Aya nu durhaka itu ieu nya efek teh. Lamun ku urang dicarek dan teh Malikan. Teu meunang eta teh. Kamana Neng? Mangga. Waduh. Terus ka ditu terus. Teras. Jigana mah eta teh onangan tinu tadi. Onangan. Geus kieu atuh. Da urang geus lapar atuh. Oke, heula tuh mati geus asak balik ka gingking. Lain pada we bieu geus nu cing karulunyo Oh, geus dionang datang. Penting mah kieu eta teh pan. Urang teh mitohan cus gonangnya. Da kumaha atuh meunang urang botramkeun bae urang mah. Tah eta manfaatna urang silaturahmi. Bari jeung teu kagok eta teh ajang
silaturahmi, ajang kebersamaan. jeung silih hampura. Silih asaan, urang potram. Ayo bareng itu. Ayo. Oke, ayo. Geus apa kabar? Eta da mana naon? Moal geus nomor si. Walah eta mah kembali dijamin lah di mana Bener ya? adanya. Apanya? Iya nih di bawah ya. Saya bener lah. Oh iya kita bawa yuk. Aduh. Eta si Ece nya geus ka ditu nya anu duaan. Aduh, Gusti nu agung. Hei, Nyi, ari nu kamari jeung Nyai eta dina tangka caringin teh saha? Jiga Mas Darmo. Eta mah sanes Mas Darmo eta mah pawawan. Ah, Mas Darmo, ieu urut ka buku tapi da bogo keneh Ece teh. Aduh, asli geus di dia. Yo, atuh. Cok, ari si Oca mending aku. Iya, akan Oca mah damongan akan ngabaradul bae. Aduh, alhamdulillah. Ada Gusti. Dengar geus di dieu anu tadi teh pan ene nyusulan apa neuri geuningan. Atuh ieu gerak kumaha atasnya eta. Atos ibu ieu teh heula aya nuju aya urusan abi teh sakedapnya punya kelanya. Ieu kumaha masalah Mas Darmo? Ya, sanes Mas Darmo eta mah pawawan, eta teh nu bogoheun ka abdi. Ih, kabogoh Ece eta teh. La ilaha illallah kabogoh Ece kumaha Kan kumisan. Nyahan kumisan Jangkung. Badana ge. Kieu. Manyak kieu bae awewe atuh. Ai kitu kumaha kitu Ece. Gitu. Lain aya Ece kumaha boga pikir ka Mas Darmo. Ece mah geus kenalan ti baheula. Nyai mah kakarek ayeuna mah. Ya, emang kabina-bina teh. Ai Ece boga salaki kenaon kunaon teh aya ka pawawan mah kabogoh abdi. Tarik teh. Batak cicing atuh boga salaki. Hayang we Kan resep. tuh bener teuing sok ayeuna teh. Ya ulah kitu pokona mah kudu ulah eta Ari Nyai geus Nyai mah ieu. Nyai teh rana lain. nya heuh mah tak oge mana hayang Cicing. boga Aya naon eta ribut kieu. Cicing. iya teh boga salaki oge hayang ka pawawan. Bibi mah amit-amit kaheulaan ku itu. Bibi Teu aya. can nyaho. Si Bibi ka mah Can bogoheun ka pawawan. Ki. Gerak Itu apa? Jangkung. Manira riweuh eta Kumis ngeceding. Ieu bogoheun deui. Eta mah geus jadi nu urang eta mah geus jadi nu urang tenang eta Nu mah. Ece. Mali bikeun. Dibikeun ku Ece mau dibikeun ka Nyai. Pokona mah cim eta mah. Nyi. Ayo semuanya teh geus beres acan ieu teh. Lapar beuteung Beres. Nah, acan enak samak mah amparkeun. rese Acan samak amparkeun ayeuna mah sok. Encang. Jang samat jang amparkeun jang cenah. Lapar. Aduh, Tadi ieu sing ada raguan rek bot ram. Kalau gara kita pasti Hara hese. Nyai. Rebut wae. Dia mah galak. Heuh. Ari tuh urang ge. Oh, aku tingali. Kumaha ieu teh bareres? Sok kancang bereskeun mah. Mana atuh makanan buru-buru ka dieu. Sok atuh ieu bantuan, atuh ieu. Nyai, dieu atuh mana eta. Untungnya. Mungkin mah Kang pawawan apa Ece teh kabogoh Ece eta teh hari direbut ku manehanana. Geura teu kumaha. sok urang riweuh pisan ieu mah masalah sarolot we nya mah. Apa Ece mah teu boga salaki hayang boga salah. Kolot-kolot ge. Kolot kalapa. Buah ngorah. Ih, rupana mah Ece. Buru, Saha yo. Ece. Apan hayang dalahar buru-buru geura beres cenah ngaromongin lalaki ngewa. Ku si Sok, Ece geura bereskeun kadinya, geura bereskeun kadinya. buru hujan mah. Sok, bereskeun kadinya ieu. Sok, angkutan. Angkutan. Bener. Aduh senang ya. Pokona mah Mas Darmo. Ya. Mas wawan nu abdi. Keun bae, da pokona mah ka Ece. Ya, Ece ani. Sok marbutkeun we lalaki atuh. Atuh, eta ngarenos kumaha Ngarenos, geura ngarenos eta. Kolot. Tapi ka nyamal ge acan ampun, ai si Ece ngagoreng. Sok. Apaan heueuh. Eta caina teh. Caina ieu. Ieu mah tong. Mana itu kun sakieu ari baturna mana Oke, heula Bapak can teu salah mah. Urang mah urang Ini di kamar anak keneh atuh di marana keneh ieu teh batur teh nya. Geroan, ieu tahu kan diri Bu Haji. Kita kerama mana mama gerak ada. Buru-buru ya bisi ka hujan mantan buru-buru gitu. Mana ieu piringan tadi mana si Neng nu tadi tuh kan can kadangeuh can Biar itu di gulaan. Tos, aku keneh wae. luka kecil atas dasan kita. ini ayo sok datang ayeuna mah Bi Ali tuh itu tinggal itu. Siap. siap kita di tara rese Kang, Ngomong ada anu kan nih. Kang, si apaleun
tadi itu tinggal itu Mas Darmo. Bawan, di dia. Alah nuhun. Jangan izin ya abdi ya. Yang ngomong nih. Itu ada atos abdi ngomong mah. Atas lawan. Atas lapar. Waos, 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 warung obrolan Sunda. Iya udah kan kita aja. Karena orang ayeuna 2 poe direk puasa. Kasakumna pamirsa SMTV Wilujeng Ini kan ngalaksanakeun ibadah. balikan deui. Oke, habla. Abdi sadaya anu ada di dieu. Grup waos. Grup jeung sampeyan pemain waos baru obrolan Sunda. Ka pamirsa SMTV di mana we ayana? Wilujeng ngalaksanakeun ibadah sahur.